kumawai ya Gusti. Jadi serang selingkir ya hirup ya. Ras diinget ka budak anu tadi kan sore. Musuk temenan. Nunggu gak entang jadi ngambek. Gua aja budak di roga kalah. Kumawai ya. Nyoba ya betul lapar. Di isuk cadahar. Nama menang. Kumahanya. Wah itu kasih mak. Dan gue pegang duit kayak rokok. Mak, tadi lah mak. Tadi ya orang pencetan. Mana mah pencetan gak kahayang. Gitu. Cing ai keur lalajo sinetron belangsak yuk. Ayo mak. Naon? Dia mak diuk. Mandi heula, ti isu tas di mana maneh? Geus mancing teu meunang. Ning diuk mak ka dieu, urang pencetan ka dia yuk. Diuk lah mak. Urang bakti anak teh kan teu kolot. Manggang lauk mancing mah teu meunang sisit-sisitna acan. Oh, Poe mun anak tere dikulub da. lu digalak ieu mama. Aun coba. Urang pencetan mak. Boleh jadi jalan. Oh mak. Urang pencetan da aing ngaran-ngaran anak ka ieu mah kudu bakti. Nya surga ya di dampal suku. Cek paribasa oge indung tunggu rahayu bapak tanggal derajat. Ka anak teh bakti ayeuna ieu mah ye. Pencetan. Udah capek gitu ujang mancing. Henteu mak. Pencetan biasanya sampai kahayang da. Mun kieu teh. Heeh geuning eta mah nyahoan. Urang aya kahayang mak. Oh iya, tidak letik mana tadi urus pasti nyaho karakter anak teh, indung teh. Arek dikobul moal si kahayang nu jadi anak Ulah kumaha. hayang eta we. Hayang ngarokok mati isu. Oh, sugan teh mah hayang itu teh motor anu gede teh, motor naon ngaranna teh? Bajai. Lain. Motor itu teh kos batur, motor kelek. Oh. Geula motor elek. KLX meureun mah. Oh eta. Lain Yang ujang mana mah. pona saliwat. Ujang mah lain hayang motor mak. Naon? Ya ujang teh ti isu. Beuteung lapar. Ai mah ngejo we doang. Can ngarokok ti isu. Panuan ujang mancing. Yang geus atuh. Ai hayang ujang arek di kobul mah ku emak ujang minta duit mak bukan Heeh sing ladalila mencetanana. aduh aing mah jadi kos kieu ya jadi mencetan kieu euy Nah, kan bukan kahayang, ayam gope. duh gope mama budak leutik ge moal daekeun Oh, daekeun. zaman kiwari Permen dibere gope pan ujang teh boga kabogo kaburit. Buset, lagana. 2000 we mak ulah gede-gede teuing ujang mah keur meuli rokok doang sabatang arek ka warung da ayeuna teh da aya jadwal keur ngaronda. Mau dibere pisang itu adi maneh hayang jajan di isu teh dibere. Terus aing rek lalajo teh nonton belangsak deui aing jadi Oh, atuh, resep Mak. ka ieu inget ka kahirupan sorangan. Oh. Iya. Langsak kieu dulu. Kita kan sama bawa ke pulau dulu. Aing rek lanjut terus kan. Ka warung. Bukan dia percaya ku tukang warung. Rek lanjut ke lain Tugan yang menang keur udud sabatang mah. Rek ngaronda. Berapa ngaronda aku ngabacu ngumpul. Mak. Wih rek ngaronda nya rek makan. Jung, eta we rokok mah nya, ka eta ka darurat. Mama kubang duit 2000 ge. Adi mana isukan isu. Oh, Mas, Assalamualaikum. Salam, pulang. Tuh, bawa ya tuh, minggang di atas di wae ieu mah. Meuli endog dibere batu bata. Ngusep ka empang mah diudag-udag guru boga empang. Anu kieu mah si Kipli lalampahan teh bener pisan. Suwe bener dul. Si Kipli. Suwe bener eta mah. Kudu jujuran sama budak dul. Ya carana mah urang ieu nete semplek nicak semplak dul. Coba urang teh lamun beunang guru boga empang. Moal di dia ya enak Oh, di roga halah urang ujian dul. Eta pokona mah teh lamun amprok pahala we budak tah. Pahala ieu geus pangampura tuh si Kipli mah. Wah, emang. Aing buset ieu. Kota dek kasebut aya jantung aing ieu.
bani ku kesel si Kipli Sarua ieu ge. beri wae ku urang ieu beri hiji pri 5 mah tong mah si Kipli wah budak euy aduh si budak kokok teh salamat geuning budak teh geuningan si bongsor si bokir euy kumaha aing ieu aing kudu nyumput ieu mah wirang aing ieu geus dua ya urang indit ti urang teh si Kipli Iya we. astagfirullahaladzim Barang Setek sebrot. atau IDPS atau barang cewek mah. Basuh di Ngarang di kenyot. juga malu Geus kenyot hayang mah. Ulah cok baraga pisan. Power virus itu corona ieu. Bohong eta mah bohong. Aduh, aing hajin teh. Aduh, nikmat geuning dul bener dul. Aing ge Aduh. geurang urut aing mah nya. Ala barokah ya dul apa pinya aja. Ayo. Hayang gila ya. Oh, anjung. Ya, Ulang beja jung. Coba hari itu Aing mana? dia ngulang sorangan lah. Aduh, aing kumaha cara ngaliwatna ieu. Moal kitu kapanggih mah. Geus nyumput we di dieu sugane moal nyahueun. Nungguan heula mararangkat. Da moal lila ieu rasaan mah ya. Bangsa itu yang penting-penting. Kamu tersepi. Her. Buru. Naon dulu? Bagus apa naon? Oh bangsa itu ya. Ini masih luman sekali tukang buset ngomong macam-macam. Kumaha sih ya? Heula ieu urang papatkeun heula ieu jampe aing ieu. Tubur. Jampe naon ieu? Jampe pemecatan. Iya ulah di nyoleda. Lembutan. Lembutan. Anu jauh gerak kudu si angga gerak datang. Gerak asup dengan baju merah gasuk masa asalna. Mun bagong ieu bagong, mun jelema ieu jelema. Geus ya bagian muka ieu. Tuhan museum. Bung. Ulah ora ieu geus menang apa-apatkeun ieu. Ulah kitu dul. Set aing geus leuleus. Duh, apal sana aing geus nyamu. Masuk teh dul. Ada dulu eta jarian dul. Jarian dul. Bangsa itu mau Ye jarian kareng dul. Aduh. Sor ieu aing sor. Aing sor ieu aing. Ari nu ditangan teh nu ngawirangkeun teh. Adin. Kir. Aduh, kir kumaha kir ieu hampura ieu. Ye, moal maka di hampura dul kumaha dul. Ya ulah hampura. Kurang ajar. Geus ya nangtung siap. Aing kir, aduh. Ya kumaha ieu dul. Tahan dul. Ngawirangkeun Ye, lain kitu dul keheula ieu. Ane cicing we, teu mane masalah. Heeh, hampura dul. Ting eling dul. Nya buruk-buruk papanjat di hade gorengnya babaturan urang Tah ieu. bener dul. Ih, ulah gede hulu mah ieu moal maka di hampura. Hampura ya ieu. Mah dul. Hampura Ya mah. heula. Sebenarnya eta arek ka mana ieu? Ka warung. Arek naon eta ka warung. Teng Main kopi jeung arek meuli unggul jeung kopieun. Boga duit tak? Uset, duit masih robah ieu menang pamere indung urang. Nah, ku ieu di hampura eta. Tapi aya syaratna nya. Bener, naon syaratna dul? Pokona mah ieu hayang udud, hayang kopi jeung deuna. Jadi ayeuna kene itu ayo. balas budi sia ka aing nguksurkeun aing sia teh tadi. Ayo kir, Hayu urang itu warung dekat pos. Ayo. Ayo. Tapi aing hampura ieu. Ayo kayak gitu gampang. Salaman mah tuh. Gampang ayo. Duh, aing warung teh kuat sarpi kieu. Gara-gara corona gitu ya. Kuat anu mareli acan ampun aing. Aduh. Ya bau hutang loba. Motor setoraneun, emok nagihan wae. Ampun kumaha sih aing lapar rusing. Kir, urang mah di kumaha aku sia kir. Mai Kopi ya. Kopi
rokok jeung deungeun si loba mantep. Siap. Ya betul perih ieu. Kurang meuli ayeuna Ayo. Kudu nutup. Mana tungguan di ditu di pos. Di pos urang. Di pos. Oh, ulah bohong ya. Moal. Geus tukang waduh. Oh, moal. Assalamualaikum, Kang. Euy, Ih, kenaon? cing acan tuh ieu lah, pot ulun meuli-meuli acan pusing ya. Tuh rek meuli tukang tuh. Aya rokok. Aya loba rokok mah. Rokok Kang. Jeung kopi. Kopi beraha? Kopi 2, susu hiji Kang. Suwiji. Heeh. Nah, itu atuh. Oh, geus Kang. Geus, ieu lah. Aduh, nuhun ya Kang ya. Heeh. Yo. Ajeng deungeuna Kang. Deungeuna. Nya. Rokok Kang. Rokok naon ya? Rokok eta teh beureum 2, Magnumna hiji, sareng Garpit Kang. Garpitna hiji we sabungkus. Tuh, duitna Kang. Sok atuh buru atuh. Kelah gedeng-gedeng. Sampai ya Kang ya rokokna ya. Pas gudang garam 2, Garpitna sabungkus, gudang garam 2 bungkus. Iya nak, sabungkus. Nah, Yo we ya. yang naon we campuran ya lah. Campuran sok Kang, ayo Kang. Atuh hayu atuh buru. Gila ieu mah warung teh kumaha sih? Heula atuh, ya. Masih mau nak Kang? Hiji we nya. Ieu kada ya. Oh nya, di bawah ya kayak kada tanya nyokot kopi nya Kang nya. Anjing. Tungguan ya tong di kamar menakeun. Buset. Ya. Si lipat bager. Oh, pasti ah. Tak ieu. Masa ningali na Saya ka. kagel atuh. Serap ka aing masa sahaja. Aya nama kopi rokok dahareuna ge aya. Oh, ya oh. Ningali ieu. Coba mau dipapatkeun ku aing pamake aing ge, budak eta. Krak, gitu we ijian lagi. Ya, Fir. Kueh nalur atau jeung rokok. Oke. Oh, benar sih jamu teh ka aing. Kopina encan asak, encan. Kala saya diuk dia gedeng-gedeng. Tadul tanya. Sok, yakin aya sieun ka aing. Eta bener sih ngasih ieu. Tahu. Ya kan? Tahu gak ya boga salah. Iya, teh. Kayak gitu bohong. Iya, bukan duit di mana teh kuat loba ieu. Buset, tadi aya nu mere bisnis biasa. Pegawaian. Sawareh namanya Indung we. Set ieu rokok kabeuki teh. Atuh kita cokot atuh kopina buru. Atuh kudunya. Sok nyokot di dieu. Akang sih haus. Iya beakeun ieu kabeh. Sok gampang Buan. Ye. Ya, atuh ya. Begitu ya. Beuki aing buset pan beuki pan. Da karuhun anu ieu oh. Aduh, bisa baruan ka aing dul. Bawahan borong. Astagfirullahaladzim. Nah, itu aing tuh sih aduh agak baruan keur mah eukeur sikit deui ka aing. Kurang ieu ya. Cuk. Siapa? Si kita bagus sebenarnya mah nu ibu duit mah. Soleh, sebenarnya soleh budak teh. Kan kebiasaan ku kadua derina. Malah Waduh, si eta mah geus kacampari angin-angin kasebutna arana. kata budak lamun yo, kata budak lamun ngarantau ka mana-mana coba di tenggelan batu. Ya heueuh. Coba eta. Sebenarnya betul budak leutik kan bisa ngapung. Bapak punga punga peuting ya apa kuah. Ya kedua ya. Udah ngajak ngobrol sih kalau saya kan. Parung aduh ampun ah. Ya, gimana sih? Tanya. Hidup basuh di wae. Ampun ah. Ala barokahna. Coba tadi ramu kumang badeng ya. Ah naon dong. Ramu kumang badeng beunang. Tuh, Ting di rumah sakit, ting di kuburan aya teh. lamun pae ieu. Modar atau pae lah gitu ya sebutna ieu. Urang coba sangkana naon corona aya yakin. Abang teh di bulan urang ku keresek. Heeh, Oh, buset deh mah pangsana bangke hayam beul. Jelema di barulan gitu. umat.